Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun simkuring Yogi Permadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang studi Bahasa Sunda. Simkuring di dia baris mintonkeun video praktik pembelajaran Bahasa Sunda uji kinerja materi kawih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacan dikawitan pelajaran bahasa Sunda, mangga urang ngadoa. Dia ngadoana dipimpin ku Karisma. Mangga Karisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin buka maskernya. Tepang deui dina pelajaran Bahasa Sunda. Sehat sadayana. Kumaha damang? Damang. Aya nu nuju udur? Sakit? Ya. Nah, satacan dikawitan pelajaran Bahasa Sunda urang di absen heula. Abdul Rafi, Ahmad Jayadi, Taya, Amalia, Areta, Ayu, Bayu, Dini, Ilham, Karisma, Lea, Lutfi. Nah, tepang deh dina pelajaran bahasa Sunda, laungan terakhirnya menuju PAS. Ayeuna masih materi kawih. Aya nu inget pelajaran bahasa Sunda sataacana materi sataacana ngeunaan naon? Ngeunaan kawih. Kawih teh naon? Lalaguan bahasa Sunda. Pembagian kawih aya sabaraha hiji, Cung? Non min? Pop sareng klasik. Cung, contoh tina kawih klasik. Manuk dadali terus sorban pali terus bubuy bulan, mojang priangan terus es lilin. Nah, leres. Teras ayeuna contoh tina kawih pop naon? Runtah. Jelasnya itu mah apal. Si paling runtah. Teras naon deui? Mi Dua Cinta. Teras Bandung saha penciptana? Yurayunita. Teras runtah saha penciptana? Dul Sumbang. Doel Sumbang. Mi Dua Cinta? Sule. Ayeuna Cung, naon bedana kawih Sunda klasik jeung kawih Sunda pop? Naon bedana? Apa Dini? Sunda pop diiringi modern. Modern. Terus kalau nah, leres terus. Sunda klasik Tidak ada penciptanya. teu aya penciptana. Terus Sunda pop ada penciptanya. Sunda pop aya penciptana. Terus naon deui? Sunda klasik aya sisindiran. Aya sisindiran? Sunda pop Teu aya penciptana. Nah, leresnya minggon kamari urang atos diajar ngeunaan kawih kitu nya, macam-macam kawih, pengertian kawih kitu nya. Wangeunaan kawih teh naon wae kitu. Dugikeun ka sejarah nanya. Sejarah kawih dicipta aya dina tahun sabaraha? Ayo, hilap. 15 18 kawih teh disebutkan tahun 1518 dina naskah siksa
siksa kandang kare sian. Aduh hilap deui ieu mah. Tosnya kumaha masih semangat diajar bahasa Sunda? Semangat. Sok sanajan pelajaran bahasa Sunda mah di jam beurang atau siang. Tapi ulah dugikeun ka leuleus kitu tah males. Kudu tetap semangat. Meskipun atau sok sanaos pelajaran bahasa Sunda pasti loba ngeluhna kitunya tapi teu nanaon gak apa-apa. Toh pada akhirnya pasti ada hal-hal anu bisa dicokot kitunya. Tah ayeuna laungan terakhir dina materi kawih. Lamun dinten atanapi minggon kamari mah urang diajar ngeunaan wangenan kawih, ngeunaan wangenan kawih klasik, pembagian kawih klasik, pembagian kawih pop. Tah dinten ayeuna hidup sadaya tinggal. Ayeuna dina laungan ka 4.4 melantunkan kawih klasik dan pop Sunda dengan memperhatikan bentuk, ekspresi, dan teknik vokal. Nah, dinten ayeuna selain ieu nanya kadena melantunkan ke aya IPK-na teh tujuan dina materi kawih dinten ayeuna teh naon? Kahiji mampu mengembangkan rancangan kawih, kedua mampu mengartikulasikan kawih Sunda klasik atau pop secara berkelompok, katilu siswa mampu menilai. Jadi kangge dinten ayeuna hidup sadayana kahiji nyieun rancangan kawih, ngadamel rancangan kawih. Rancangan kawih teh naon? Rancangan tampilan kawih Sunda. Jadi sateu acan tampil ka payun teh ke hidup ngadamel rancanganna heula. Nah, saatosna merancang ke hidup sadayana mengartikulasikan gitu. Naon mengartikulasikan teh nyaeta ngawihkeun kawih Sunda anu atos dihafalkeun kitu tah. Nah, saatos kitu ke hidup sadaya secara berkelompok diajar ngajen atau nganilai penampil-penampil atau kelompok-kelompok anu tampil. Nah, manfaatna naon sih? Kahiji ngalatih percaya diri. Leres teh ngalatih percaya diri dipayunkan teu sadayana tiasa kitunya, teu sadayana pastilah aya era leres. Aya era terusnya teu percaya diri, gugup tah. Manfaatna naon? Santeunang ke kapayuna kaharep pami dilatih terus-terusan kitunya bakal langkung percaya diri kitu tah. Terus manfaatna naon? Hidup oge janten hafal lagu-lagu Sunda. Paham? Nah, sataacana mangga buka HP-na. Keluarkeun scan barcode-na. Tiasa dina Google Lens. Mangga di scan barcode-na. Atos sadayana? Atos. Nah, buka materi kawih. Ya, buka materi kawih. Urang diajar atawa urang ngulang deui kawih Sunda klasik jeung pop. Atos? Buka materi kawih. Tadi dinya buka media. Siap. Ayo sasarengan urang nyanyi ngawi sorban palit sasarengan. Cekap, eta naon judulna yuk? Sorban palit. Urang cobian hiji deui we, Ada. Tah, sok hiji deui.
sikapnya. Tah di antara tadi video-video tadi, mana anu leuwih gampang diapalkeun? Runta. Mana anu leuwih terkenal? Runta. Nah, runta soalna nuju viralnya. Viral dinyanyikan ku saha? Ajmi. TikTok nanya. Nah, kira-kira antara tadi lagu Sorban Palid jeung lagu Runtah, mana makna anu gampang ditingali gitunya, dibahas. Makna mana anu paling gampang kalian mengerti? Runtah. Kira-kira lagu Runtah maknana naon? Awe, coba cung seorang. Dini coba lagu Runtah. Cewek cantik tapi murah gitu, kayak sampah masyarakat. Kayak sampah masyarakat. Gitu nya. Leres pisan. Tiap lagu pasti aya makna-makna anu tersirat gitu nya. Naon anu bade ditepikeunna pasti aya. Ayeuna mangga calik per kelompok urang mulai ngarancang tampilan video, teras engke satos ngarancang tiap kelompok tampil kapayun. Paham? Sok mangga ya nama calikna berkelompok. Mangga sok. Nah, ini tos calik berkelompok, tugas dinten ayeuna. Kan tadi atos scan barcode-nya. Atos? Nah, coba dibuka Google Site-na nu tadi di scan, coba dibuka. Buka dina media pembelajaran. Nah, didinya aya contoh-contoh kawih. Leres? Contoh-contoh kawih klasik jeung kawih pop. Ayeuna tugasna per kelompok, pilih hiji lagu bebas. Bade kawih klasik mangga, bade kawih pop mangga terserahnya. Per kelompok pilih hiji kawih Sunda. Bade klasik mangga terserah, bade pop mangga terserah. Pilih hiji. Saatos dipilih tiap kelompok mulai ngararancang tampilan kawih Sunda. Bapak pasihan waktos setengah jam ke hidup sadayana ngadamel jadwal, bikin jadwal. Misalkan 5 menit kangge nangtukeun lagu atau kawih. Terus 10 menit kangge ngapalkeun, nah 15 menit kangge tampil, misalkan kayak gitunya. Nah, saatos ngarancang jadwal, terus kalian kembangkeun jadwal, kembangkeun lagu kawih anu tos dipilih, dikembangkeun jadi misalkan tampilanna semenarik mungkin, kudu menariknya. Kedah kreatif per kelompok. Saatos dikembangkan ke tiap kelompok maju. Sakelompok. Nah, saatos unggal kelompok anu tampil, engke kelompok anu ninggalna nu lalajonna nganilai kelompok anu tampil. Paham? Pamintos paham? Mangga ayeuna tiap kelompok masing-masing kelompok pilih hiji kawih klasik atau kawih pop. Mangga pilih. Sok.
sadayana atos tos siap tampil atos tos hafal tos tak ayeuna masing-masing kelompok sewang-sewangan engke tampil ka payun aya patarosan satacan tampil ka payun cung ti saha coba dini Teknis tampilannya kayak gimana, Pak? teknis tampilanna sapertos kumaha satacana aya deui nu bade naros aya Karisma anu dinilaina naon wae tah ayeuna perkawis teknis sareng naon wae sih anu dinilai satacana kedap Bapak aya format penilaian cobi bagikeun atos di aya masing-masing kelompok ieu di unggal kelompok aya format penilaian pas saya tah ieu tadi kan dini naros sareng Karisma naros teknis tampilanna sareng naon wae nu dinilaina kumaha sih teknis tampilanna unggal kelompok engke nu tampilna diacakna ngangge naon diacakna ngangge wheel of names namina teh nya wheel of names jadi engke saha anu kapayun tergumantung kana wheel of names tah teknis tampilan sapertos kitu nah naon wae anu dinilaina anu diajena nyaeta cobi tinggal di dinya aya sabaraha kolom aya 3 naon wae wiraga terus wirasa sareng wirahma wiragana ngangge gesturnya ngangge awak sadayana lamun misalkan aya koreografina mangga langkung sae ta eta jadi aspek penilaian kadua aya wirasa naon wirasa teh ekspresina sapertos kumaha tadi nyambung tina wiraga misalkan laguna lagu Manuk Dadali tapi kieu tah kan teu mungkinnya atau misalkan lagu naon lagu Bubuy Bulan kan rada ieu nya rada sedih tapi nyengir kan teu mungkinnya jai nah terus aya naon aya satos wirasa aya naon deui wirahma naon wirahma mah nadana intonasina suarana sae henteuna oke paham atau siap tampil atau siap perhatoskeun kana wheel of names saeula anu ti payun tinggal kelompokna siap-siap kelompok anu ti payun nyaeta kelompok kelompok 5 mangga kelompok 5 nah kelompok 5 ayo ayeuna nu sanesna ti kelompok hiji dugikeun ka kelompok 4 nganilai penampilan kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Jadi kami di kelompok 5 abdi bade Nawi Tanupok yaitu Bandung. Sajauh panginditan satebih lelengkahan abdi mana demi ada bulan tetap kasalira lima batak unggal juru ayat cerita nyentuh kalbu agak-agak layang-layang sedang layang mawar tenang endangna ku asikna dugi tetep mati dina hati orang tetap tumahina dugi junjung. Kelompok sabaraha teh kelompok 5 kumaha penampilan ti kelompok 5 sae cobi ayeuna pasihan komentar ti kelompok kelompok 2 kelompok 2 pasihan komentar ke kelompok 5 ayo Dini Bagus sih tampilannya tapi kurang ya buat ekspresinya. Ekspresi. Buat saya itu
harus ada ekspresinya kayak senang apa sedih. Nah. Siap ayeuna tadi di kelompok 5 ayeuna ke kelompok salajengna. Tinggal. Siap kelompok saha ayeuna? Kelompok hiji, sok mangga kelompok hiji kapayun. Mangga kapayun kelompok hiji. Tos tadi kelompok 5 ayeuna kelompok hiji. Mangga kelompok hiji. Sampurasun. Sampai keras. Abdi di kelompok hiji bade ngawi untak tekamkeun nami abdi karisma nurani. Nami abdi Amalia. Nami abdi Ayu Amalia. Nami abdi Lili. Nami abdi Firawia. Nami abdi Tiara. Sok. Lagu naon? Kawih naon? Kawih runta. Apresiasi atanapi pasien komentar ke kelompok hiji. Cobi bade ka kelompok saheula ya nak. Cobi kedap. Kelompok 5 Andra. Kurang suara. Nah. Keras di kelompok saha tadi teh kelompok dini. Cobi dini heula, kelompok dini. Kelompok 2. Bagus sebenarnya tapi kurang kompak, kurang solid ya guys. Penampilan dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Kita ayeuna urang lajeng ka kelompok nu salajengna. Kelompok sabaraha ayeuna? Kelompok 2, sok kapayun kelompok 2. Sampurasun. Tinggalin kelompok 2 ya, bade ngawi klasik. Judulna? Judulna anu dadari. Adek. Abdi Rizki. Nami Abdi Putri Tiarasari, Nami Abdi Saskia, Nami Abdi Saskia. Mari kita nyanyi. Full Mesat ngapung luhur jauh di awan-awan, bergentar karena bangun tayak hari rama. Suku narang luas rajang pamantuk nangeluh, napak mega bari di benak tarik nyuluh. Saha anu pisah surga mata lengah, nandang gempa tentang kaya bening nanana. Dipika gambir, dipika serak usah sama, ramah kasih yang berbawa nena. Manuk dadali, manuk bangga gana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, papa korcana, beserta hiji, rukun sama bena hidup dahuyunan. Saya di kelompok sabaraha teh? Kelompok 2 saya. Mangga ayeuna pasien komentar ka kelompok 2.
Cung, bade nu mimiti saha nu komentar? Bade sae, bade awon atau napi bade mau bagus mau jelek pasien komentar. Cobi di kelompok tilu. Kelompok tilu pasien komentar ke kelompok 2. Ayeuna cobi kelompok hiji pasien komentar kelompok hiji. Kelompok hiji. Hah? Kurang menghayati. Cobi kelompok sabari itu teh kelompok 4. Sayanya keprokula kangge kelompok 2. Nah, ayeuna tadi kan atos tampil di kelompok hiji dugikeun ka kelompok 5. Kumaha? Rame teu? Ramenya resepnya tadi aya lagu naon kawih naon wae? Manuk dadali, teras runta, Bandung nya seueur. Tah ayeuna tiap kelompok kek sebutkeun hasil masing-masing kelompoknya. Cobi. Kelompok hiji heula, kelompok hiji. Nilai ti kelompok 2 sabaraha? 80, terus genep 5, terus genep 3, terus kelompok 3 genep 5. Ayeuna kelompok 2, kelompok 2 85, terus kelompok 3 70, 75. Ayeuna kelompok 3 70, 80, 80. Kelompok 5 ayeuna kelompok 4 sebutkeun. 85, terus 100, terus 100. 80, 85 kelompok 3 75, 76. Nah, jumlahna kupingkeun. Kelompok hiji jumlahna 320 keprok. Kelompok 2 jumlahna 345. Kelompok 3 jumlahna 315. Kelompok 4 308. Kelompok 5 280. Nah, ayeuna berarti saha nu pangageungna? Panggedena saha? Kelompok 2. Tah. Kelompok 2 aya hadiah kangge kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya hadiahna. Ayeuna cobi kemukakan pendapatna sawangan hidup mengenai pelajaran kawih dinten ayeuna. Naha membosankan, naha resep, naha rame. Nah, ayeuna masing-masing kelompok berkomentarnya. Cobi ayeuna kelompok 3 heula. Nangtung. Di kelompok 3 komentarna kumaha? Komentarnya rame, menyenangkan terus. Jangan langsung praktek. Nah. Kelompok 4 cobi komentarna. Seru. Cobi di kelompok Seru dan rame. Coba komentar di kelompok 2 sebagai pemenang. Seru. Nah, alhamdulillah tos rengsenya pelajaran kawih dinten ayeuna, tapi kieu sok sanaos di unggal kelompok aya komentar rame, seru, resep, tapi kan pasti di setiap hal-hal yang bagus pasti harus ada yang dievaluasi. Nah, kira-kira naon anu dievaluasi? Nah, kira-kira penghafalan, terus pengucapan, terus nah, ulah eraan harus percaya diri, jangan malu-malu, harus percaya diri ya. Urang simpulkeun atau urang cindekeun laungan dinten ayeuna. Cobi cindekeun materi kawih
ti laungan pertama, ti laungan mimiti dugikeun laungan kaopat. Cobi, cung. Kawi teh lalaguan di Sunda. Di Sunda. Kawi teh punya dua jenis. Mm-mm. Yang pertama kawi pop, yang kedua kualitasi. Jadi kawih teh lalaguan bahasa Sunda. Aya sabaraha jenis kawih teh? Dua. Kawih naon wae? Pop sareng klasik. Kawih klasik bisa disebut oge kawih lama atau jadul. Tapi kawih pop bisa disebut oge kawih modern nya. Di pirigna ku naon kawih modern? Ku waditra naon? Ku waditra modern. Contohna waditra modern naon? Gitar, terus piano. Contohna alat musik atau waditra tradisi naon? Gamelan, kayak gitunya. Toh cekap. Nah, ayeuna naon sih kesulitan kalian atau kahengkeran hidup naon wae ti laungan kahiji dugikeun ka laungan kaopat? Sulitnya itu ngapalin. Ngapalkeun, terus Ada beberapa kata yang kadang belibet. belibet, terus Karena kan kita nggak kebiasaan ngomongin. cekap. Ngaranna ge orang Indramayu, namanya juga orang Indramayu. Nembe diajar bahasa Sunda atau baru belajar bahasa Sunda. Kahengkeran tina pengucapan, pelafalan pasti sulit, pasti hese, tidak gampang. Tapi tesawios, namanya juga belajar. Belajar mah pasti menemukan hal-hal kesulitan heula. Gak akan mungkin belajar langsung gampang, gak akan mungkin. Pasti hese heula. Nah, kalau udah hese pasti belajar. Nah, nanti jadi gampang, nanti jadi lebih enjoy gitu ya. Kalian juga pasti ngerasain lah ti mimiti belajar bahasa Sunda yang blank sama sekali nya leres teu nu teu nyahona naon bahasa Sunda teh naon sih bahasa mana, tapi kan semakin kadieu semakin kalian belajar semakin diajar terbiasa jadi apal leres. Jadi santena dikit-dikit atau setik-setik jadi tahu ieu teh artina ieu artina ieu ya. Nah kukituna ulah jadi karena susah, karena hese jadi malas-malasan ulah gitu. Tapi justru jadi motivasi buat kalian. Pelajaran teh hese ya, tapi ada motivasi gitu. Harus bisa gitu. Nah, sataacan urang uwi aya soal anu kedah dikerjakeun ku hidup sadayana. Cobi dibuka HP-na, yuk. Orang kerjakan kuisis. Tos. Ketik di Google Chrome, join my quizzes.
Tinggal. Saha nu kahiji? Ayu. Nu kadua Handra ini mah Handranya. Oh, Fajar. Nu katelu? Putri. Kapayun tilu anana. Ayo, tah. Salim. Fajar. Yuk, salam. Nih si Putri. Yuk, dah ya. Dah ya. Tepuk tangan untuk semua. Dahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kawi ti laungan kahiji dugikeun ka laungan kaopat atos rengse. Alhamdulillah. Nah, pasti aya kakurangan, pasti aya resepna, pasti aya kakurangannya. Tadi resepna naon nya rame kitu materi kawi mah langsung praktek. Kurangna naon? Kurangna susah ngapalkeun. Lirikna teu apal. Pelafalanna hese kangge dinten kangge minggon payun. Siap-siap kangge PAS nya, siap-siap kangge PAS, sumanget PAS na mugia hasilna memuaskan. Ya semangat. Sok sanaos sesa, sok meskipun sulit, meskipun susah gak apa-apa, namanya juga belajar, nama oge diajar ya. Pasti sulit heula, pasti hese heula, terbiasa jadi biasa. Ya. Seperti kawas Bapak pernah dengar aya yang bilang kayak gini. Tokoh Indonesia gitu ya, nama ngaranna teh Tan Malaka. Terang Tan Malaka, nggak tahu. Nanti kalian cari tahu Tan Malaka sahanya. Tan Malaka pernah bilang kayak gini. Terbentur. Nah, terbentur. Artinya naon? Sulit, tapi nanti kita teh paham dari kesulitan itu teh apa yang kita dapetin gitu ya, belajar apa gitu. Kayak gitu. Nah, bahasa Sunda ge sami. Hese, blank, semuanya blank awalnya, tapi kan terbiasa jadi biasa. Paham? Oke, semangat terus. Semangat belajarnya, apa-apa yang kalian pelajari di laungan kahiji dugikeun ka laungan terakhir, di pelajaran Sunda laungan mimiti di semester hiji dugikeun kayeuna terakhir bade pas, pasti banyak pelajaran yang kalian dapatkan, materi yang kalian dapatkan, oke? Urang cekapkeun wae pelajaran Sunda dinten ayeuna, sateu acan ditutup pelajaran bahasa Sunda, urang ngadoa heula. Mangga ngadoa heula, Karisma. Saya juga mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak.